Aya hiji ulama anu saking ku ngarasa capek dianggap jalma hade gitu ku jalma-jalma. Jadi Bu, aya seorang ulama ngerasa capek dianggap jalma hade gitu Bu. Sabab jalma teh pada hormat gitu ka manehanana teh. Pada hormat. Meureunna lamun panggih, meureun lamun di urang suntangan gitu. Dipuji-puji wae, disanjung-sanjung wae. Tah si ulama ieu mah teu resep bukayaan gitu teh. Sabab sebenarnya matak ngahalangan hubungan ka Allah Subhanahu wa taala. Loba teuing dipuji sabab sok naek ta ieu teh. Naon? Hate teh situ sok jadi sombong gitu. Dina timbul ujuban, oh uing teh atuh. Aing teh geuningan gitu. Gitu. Sagala bisa, sagala aya, sagala boga gitu teh. Gitu. Tah makana anjeunna teh ieu ulama teh nyieun hiji cara anu supaya jatuh harkat martabatna di poeunan manusia tapi henteu di poeunan Allah. Justru kalahkah jadi mulia, langkung mulia. Kumaha carana? Hiji dinten eta ulama teh nyandak naon popoean batur. Nyapoean dina pamoean gitu pakaian dicokot ku manehanana teh. Gitu. Dikitu-kitu tah jiga nu gelo gitu gitu. Kapanggih tah ku masyarakat teh. Wah, cenah ieu aya nu maling popoean gitu, nu maling popoean gitu. Wah, diudag-udag gitu, diudag-udag. Diudag-udag gitu. Tah ieu ulama teh memang sanes kan nu aya ulama teh aya ulama-ulama istilahna teh anu mastur. Naon mastur teh? Tidak masyhur, henteu terkenal. Jadi lebih memilih karena jalur naonnya ulama mastur teh lah. Jadi memang anu henteu memilih menikmati karena kamasyhuran gitulah. Terus gitu taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala teu kagoda ku naon popularitas ku naon lah pokona mah ulama suluk sebatna teh gitu. Anu ngabangun hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala ku jalan sering menyepikeun diri atawa ya tina kahirupan manusia tina kahirupan kaduniaan teh gitu. Tah hoyong 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 kapeunteun goreng pokona mah ku manusia teh gitu. Gitu. Nyanak pamoean, nyanak pakaian tina pamoean batur. Diudag-udag, diudag-udag, diudag-udag. Pikeun ti dinya gitu. Nya katelah we lah gitu. Jadi derajatna teh ngurangan di payunan manusia teh gitu. Jadi tukang katelahna teh eta tukang malingan ieu popoknan pakaianna gitu lah gitu. Gitu. Padahal gitu ku anjeunna teh engke naon tos beres diudag-udag teh ku anjeunna teh diuwihkeun deui itu teh. Diuwihkeun deui. Tah nepikeun ka kitu para ulama mah gitu. Ada orang kudu nurutan gitu teu kudu gitu. Tur di dieu teh aya poean di ieu. Urang mah ku cara urang nu dimaksud dina ieu pesan ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib teh nyaeta eta Bu. Naon nya kahadean, kasaean amal ibadah urang. Sumputkeun lamun perlu disumputkeun ku model ngalakukeun kitu, sok gitu. Tapi tangtos urang mah nya dina kondisi urang nu aya we gitu laksanakeun. Intina mah lah ka urang mah kitu naon, tahan heula bibir urang tina menceritakeun kana kahadean diri sorangan. Tahan we gitulah gitu. Teman sok aya geuningan episodenya dina kahirupan urang teh. Ateul ieu teh hayang nyarita urang teh geus geus nyieun naon gitu nya gitu. Gitu. Nya gitu. Atawa zaman ayeuna mah aya media sosial geuningan geus ateul we ramo teh hoyong ngutik gitu, hoyong moto ya boga naon teh geus nyieun naon gitu tah. Segala segala diposting-postingkeun gitu. Tah sakirana urang teh kitu nya boga naon katek-katekan sieun gitu. Heueuh hangus eta kasaean tina kupeda ku urang digonggorokan, urang dicarita-carita, dituturkeun ku eta teh gitu, ku ria sareng sajabina. Maka mending keneh tahan, tahan. Gitu. Mending keneh ku urang ditahan. Sabab bilih kalebeukeun eta teh ria.
Tapi tadi teh nu ngaranna ria ulah jadi naonnya, jadi alasan urang keur ngabatalkeun amal di kitu. Kadang-kadang jelema teh sok jadi alasan. Rek nyieun hiji amal bisi ria, bisi ria. Jadi tuntung nama gitu. Tak justru eta teh ria sebenarnya mah gitu. Jadi manehna teh naonnya rek nembongkeun ti ditu nama jalmi anu ngarti, jalmi anu soleh ti ditu nama gitu. Ah sieun berjamaah ka masjid teh bisi ria. Tah eta teh ria sebenarnya mah eta teh gitu. Kitu kalakuan teh. Hmm.